Begitu Kangjeng Nabi Adam ngaji makanya Siti Hawa atuh Siti Hawa teh hamalat hamil hamlan khafifa kalawan hamil anu enteng sebab kakarake cai mani saminggu 2 minggu masih kene bisa hilir mudi ka kaler ka kidul kawetan ka kulon famarrat bihi maka Siti Hawa teh mamawa hamilanana ngaler ngidul ngetan ngulon merot beberangkatan masih keneh bisa lantaran hen hampang keneh mulailah eta cai mani jadi getih kimpal 40 poe setelah 40 poe jadilah daging kimpal sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun 40 poe cai mani 40 poe eta teh getih kimpal 40 poe jadi daging kimpal geus 3 kali 40 poe 120 poe moal nanya ka Haji Pendi aing bae geus nu ngajumlahkeunana jangan nama bodoh. Setelah oe-oean Siti Hawa teh ditanya ku Kangjeng Nabi Adam kunaon emang Hawa kok bisa puyeng duka mulai nitah neangan anu hasem-hasem Kanjeng Nabi Adam ge kaget kok ieu bisa jadi kieu Hawa teh pamajikan teh geus ditikah ka dada bakal di ditu di sorga kok bisa jadi kieu rampus padahal ngadahar anu hasem-hasem teh rampus. Terus aku maha kahayang hayang kang gedean jadi gede. Masya Allah. Ya Allah. Barang gede dicekel ku Kangjeng Nabi Adam. Ini naonnya pancen nyaho. Apa bisa ngagedean kieu nya? Cek nyaho naon? Pancen nyaho. Muhun cek Siti Hawa teh. Duka ieu abdi jadi gede kieu naonnya puguh karasan aku mah kekerenjedan teu encan jagana kekerenjedan henteu ngan ngagedean unggal poe ngagedean ke ditanya deui ka ditanya ku ari mah aya naon aya kekerenjedan uyak-uyakan hah aya uyak-uyakan